Pada sugri para wargi sakumaha jangjit Dedi dina poe kamari. Rehna yeuna berisna ratas bagian ke-13 dina jujutan carita Bagong ka Jajaden. Sakumaha anu kantos ditaratas dina bagian anu ke-12. Padaran Mang Dedi kabegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pada magrib belembur Cilawu. Khususna ka Mang Heru sareng Bapak RT saparakat harita ngayakeun riungan. Baris diayakeun koperasi di eta lembur nya. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung paosna mangga urang sami-sami Bandung utarian. Kaayaan alam ti peuting di lembur Cilawu. Mangsa alam bada magrib harita teh. Mang Heru nepungan Bapak RT satepas. Terus atuh ngayakeun babadamian yen deuk ngayakeun riungan jeung sawatara jalma cenah anu baroga keahlian kana anyam-anyaman. Atuh Bapak RT kacidaknya tujuanana. Terus anu sakira diperlukeun mah diulem disusulan ku ronda anu tugas peuting eta. Nya kumpulna teh di imahna Bapak RT. Sanggis kawilang kumpul pok Bapak RT ngemitian muka rapat. Ku dimitian Pak RT ku ngomong kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana, dulur-dulur simkuring warga Cilawu. Kuring muji syukur ka Allah nu Maha Murah. Rehna dina danget ieu urang katibanan hiji kabungahan nu teu aya papadana. Naon sababna simkuring ngomong kitu? Tangtos para wargi hoyong uninga. Kahiji urang sarea aya dina katengtreman, keamanan sarta sehat teu kurang itu jeung ieu. Atuh satulu kaduana aya hiji hal anu mata ngagumbirakeun kana hate kuring. Naon dia yang ate? Laki oge geus tangtu bakal ngagumbirakeun ka manah para bapak sadayana utamina nu hadir. Cikeun bedakeun jadi. Bedakeun teh Bate. Bedakeun partai telah. Ke heula atuh. Nah, cenah meureunnan make aya kecap kitu. Siapa? Nah, ayeuna urang badamikeun. Ngan tangtu para bapak ngerasa kaget naon sababna teu kabeh diulem. Ari sababna mah para wargi anu diulem teh nu aya pangabisana, nu aya kabisana dina hal anyam-anyaman. Kuda kulim gak bisa ya. Nyata matak Pak Bapak Aki diulem oge aya kabisa dina anyam-anyaman. Terus tah sabab persoalan nurek dibadamikeun teh ki Nya. pikeun kamekaran urang sarea dina urusan pausahaan. Kalah. Ai salajengna kumaha jajang RT? Kieu ki. Kitu deui kasadayana pamarentah urang di alam kiwari terus-terusan metakeun akal jeung tarekah pikeun kamekaran urang desa. Sangkan naon? Nya sangkan hirupna aya dina kamajuan ulah tinggalin teuing ku urang kota. Dina sagala widang dihangkeutkeun sis kamlingna, kabehna atawa keluarga berencana, kasehatanana, perdaganganana, tatanen, peternakan jeung koperasi katut anu sejen-sejena. Malahan mah aya kelom pencampir sagarupa. Di mah ge aya jang RT kelom mah. Lain kelom peragi dampal suku ki imah kelom pencapir. Kelompok gitu ita grup atawa bengketan. Ieu teh keur naon? Keur ngaronjatkeun urang desa. Sangkan aya dina kamajuan tina sagala widang. Siapa? Tah ku kituna urang salaku penduduk desa, salaku rahayat nu satia ka nagara jeung pamarentah wajib meureun kudu ngarojong kana sakabeh program pamarentah nu sakitu hadena. Yuk urang babarengan milu partisipasi aktif ngarojong program-program nagara atawa pamarentah. Siap. Siap.
Siap aki geja teh. Nuhun. Seterusnya kumaha jang teh? Kieu ite. Tadi kuring teh kedatangan ku Mang Heru. Anu maksudna hayang ngahirupkeun koperasi di lemur urang umumna. Atuh khususna mah heuh di KRT urang. Kumaha jang RT satuju atawa Kuring mah satuju pisan Ki. Sabab koperasi oge salah sahiji program pamarentah anu keur dihangkeutkeun pisan. Nu dasarna usaha babarengan make cara kakulawargaan. Ari hasilna keur kamajuan urang sadaya. Dah, ieu hade pisan. Sabab koperasi teh hiji alat nu ampuh pikeun ngaleungitkeun istilah ijon. Oh, ijon lanceukna si Acong lin. Lain mah ijon teh. Naon disebut ijon teh cik eta Mang Heru? Iya, kieu itu ijon teh. Anu sok ngamekarkeun duit. Kitu. Gitu. Terus? Nah, ayeuna kieu Ki. Kuring rek nanya heula, nah saranggup jadi anggota koperasi atawa henteu? Cenah eta sanggup. Naon alasanana? Lamun henteu, kudu aya alasanana di anu sakira bisa kaharti ku sarea. Siap, siap. Siap dah. Siap. Kabeh raung. Nembalan nyebut sanggup jeung siap. Pok deui atuh Bapak RT harita. Alhamdulillahirabbil alamin, nuhun atuh ari saranggup mah. Tapi meureun kudu aya dasarna. Nah, make sanggup. Kade bisa nyebut sanggup nya kapaksa yeuh. Kieu jang RT-nya pokona mah yo. Aki teh mineng aja beca beja di lemur sejen. Nya. Yen majuna pangusaha leutik cara urang teh kayalian iwal dimake jalan koperasi. Sabab bari masing-masing mah geuning teu bisa maju-maju sabab modalna leutik. Ari kitu mah nu leutik teh dihijikeun babarengan panjaji gede. Nu akhirna bisa ngamajukeun anggahota. Kitu jak RT tah geuningan. Bagus Ki, kurang bagus. Syukur tuh. Tingali ku sadayana sepuh ge sakitu sumangetna aki jusa teh piraku ai urang ngolora taya kahayang cik. Jang dali kumaha jang dali? Kieu PRT. Abdi kalintang pisan satujuna kana ayana ieu rencana. Nanging pamugi nu janten pangurusna masing laras-laras jujur sareng ulah mentingkeun diri pribadi. Kedah ningal kepentingan anggahota tak kitu menawi PRT. Kieu we itu ayeuna mah. Jang. Ulantaran anu hadir di dieu rata-rata geus karolot kana tulas-tulis kurang hade kana utang itung mineng kaliru kolot teh hese ngarti gancang poho jeung deui kurang kesit we. Ceuk pacamat teh mah kurang dinamis. Da geus kolot teh. Maksud PRT kumaha? Da kieu ayeuna mah Jang Dali. Kumaha lamun Jang Dali nu jadi ketuana? Sabab di dieu mah ngan ujang-ujang anu kawilang nyongcolang anu bisa diandalkeun jadi ketua. Cik, daek dawa henteu Jang Dali teh mongkeun ka hayang budak ngora teh atuh. Kumaha Jang Dali? PRT. Nah bet milih abdi, teu acan sanggem abdi mah kumargi teu acan gaduh pangalaman. Sareng pokona mah teu sanggem we PRT. Is ulah kitu Jang Dali. Ieu teh hiji kepercayaan ti kolot-kolot hiji kahormatan anu hade. Yen sarerea saluyu ka ujang jeung satuju, piraku bieu teh kadangu onaman. Apan memeh ditanya ge sarea geus nyebut satuju. Kakuping eta oge Pak RT tapi geus lah Jang. Ulah aya tapi nya Ki. Aki ge satuju pisan lamun hidup jadi ketua. Kain urusan digawe mah jang dari urang pada ngerojong dapun si Acung eueuh gawe. Aki ge sanggup bantuan mikir-mikir bae mah. Ayo mah yoga harap hidup ngora. Jangan pantas kudu aki-aki bae nu majuna. Jeung batuk di. Tuh geuningan. Piraku arek ku kolot sumanget teh Jang Dali. Kumaha tah? Nya ari kitu mah mangga bae tu PRT. Nya anu akhirna Jang Dali LHDF narima we kana putusan rapat sararea ge keprok.
Lamun teu duit ku Bapak RT majigana keprok teh kadol-dalon. Nya sanggeus jempek keprok-pok Bapak RT harina. Ayeuna urang tulikeun koperasi nu bakal digarap ku urang, bagrak dina widang kerajinan, khususna asepan. Umum namanya barang-barang nu jieun tina anyaman awi we. Ngan keur saheulaanan mah nu geus aya pesenan teh ngan asepan. Jadi kumaha teh heula Laki-laki ke. Jamun koperasi ieu geus resmi prak we geura mimitian singgara to nyaraniun asepan arek masing-masing wae pek. Cenah eta deuk babarengan di hiji tempat prak, eta mah kumaha hasil musyawarah. Pikeun ngajualna geus aya lawang nu molongo. Bah oban, sadia sayagi meulian barang ti urang. Tah kitu cenah nama. Kumaha kahartos ku para wargi? Kantos. Cek nu ngariung meh bareng. Nah syukur atuh kitu mah. Tah ayeuna masrahkeun ka Jang Dali salaku ketua koperasi nu karek lahir. Ngantang tuh ya koperasi teh kudu boga ngaran meureun, ngarah naon? Heuh, ngarah babari nyebutna. Rek sakalian pimpin ku Jang Dali nya. Arek di ngaranna naon koperasi urang teh Jang, jeung deui pek we bentuk pangurus sejenna. Oh da kudu aya sekretaris meureun. Kudu aya bendahara, kudu aya anggota, kudu aya dewan pemeriksa jeung sajabana. Tah kuahana kitu meureun ti simkuring masalahku ketua RT nya sangan saukur sambung nyarungsum kana ieu pamaksudan. Nya satuluyna menyanggakeun we ka Bapak ketua meureun koperasi ieu nu can dingaranan. Di simkuring cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus dipasrahan ku Bapak RT. Mimiti nama Jang Dali teh kaleken. Tapi kulantaran terus-terusan pada ngahatean, nya akhirna mah daek kaharip. Jeung nadi ari geus prung mah teteh lah henteu ngabuge. Da geuning aya wawanen jeung pangabisa. Teu we pada muji sarta sarea neundeun harepan ka Jang Dali. Muga-muga cenah koperasi nu karek lahir teh sing molontot-montok jadi tempat anu hade pikeun pamungpungan pangrajin-pangrajin khususna asupan di KRT-an 4 di Desa Cilawu. Sabadana babadamian kira-kira setengah jam lilana. Akhirna rengse we nyusun pangurus jeung merek ngaran koperasi katelahna Koperasi Sekar Mitra. Geus puguh kitu mah pok deui Bapak RT harita. Tah ayeuna mah geus resmi. Urang teh badame langsung ngabentuk. Alhasil usaha urang teh aya dina kalancaran. Muga-muga sing jadi wadah anu hade pikeun kamekaran urang sarea. Amin. Salajengna kieu para wargi pikeun hubungan ka Abah Oban, Jang Dali atuh salaku ketua ulah asa-asa ngayakeun babadamian atawa konsultasi cek urang kota teh mah jeung Mang Heru. Sabab naon? Sabab Mang Heru salaku pelopor oge sakaligus jadi panasehat. Nutang tuna oge dibantu ku simkuring salaku RT. Kumaha ngajalankeun usahana Jang RT? Kumaha ki? Dina ngajalankeun usaha. Oh, dinaha ngajalankeun usaha. Nya, Bek bae badami sing raket jeung Abah Oban. Sangkan sarea aya dina kamajuan. Mun RT urang bisa ngeureuh maju sugan jeung sugan we di RT sejen aya nu boga niat jadi anggahota terus kembangkeun sing nepikeun ka dewasa koperasi urang teh. Tah kitu harapan simkuring salaku RT di dieu. Mang Heru jeung sakabeh anu hadir ngerasa bungah jeung lugina hate. Nya sanggeus kitu mah derwe ngobrol ngalir ngidul. Tapi jona teh kana usaha deui usaha dibae. Teu leupas tina urusan koperasi Sekar Mitra jeung pausahaan sejenna. Ngan sanggeus sadalila bet klos-klos kana urusan bagong. Tungtungna gilek mengko kana urusan munjung muja kabegu. Pokona mah ngacapruk we eta obrolan teh. Da make judul da anu dinesna mah memang geus beres waktu tadi. Nya kira wanci saeureuk kolot sararea bubar. Kalayan mawa janji dina hate masing-masing yen isukan di kemitian digawe.
ngajalankeun usaha ngahirupkeun koperasi Sekar Mitra. Kasugi para wargi, panjangna alam peuting isuk jeung beurang dina ieu carita teh kacaturkeun. Urang jojo ringkesna bae, ayeuna urang kocapkeun dina mangsa pasosore. Lembur Cilawu dina mangsa alam pasosore. Kacida matak waasna langit lenglang tayaling alim. Manuk recet di sarada patembalan jeung prabaturna neangan sayang jigana barek ngampih. Hayam jago aya nu keneh anu raung kongkorongok patembalan jeung sora domba munding jiga nu kurang parab. Malah di pasisian lembur mah di pileuweungan geus kadenge menikeun kareang sorat ciang-ciang. Bray cahya layung hibar murbu biar nyaangan buana panca tengah. Dina kayaan kitu di sisi lembur deukeut tangka caringin. Tonggoheun wahangan nu caina herang ngagenyas. Aya dua rumaja keur dariuk ke bangun anteng pagegeye berjumumbar katosna ati. Eta japati sajodoh teh geus lila diuk di dinya. Cikeun moncorong kenep mata poe tundupikeun ka brayna cahya layung. Tadi nama komo lelempangan mapai-mapai galengan sawah. Ngan geus capek terus caricing hanapeun caringin. Da puguh ieuh matak seger tiis kasilir ku angin leutik. Kali abdi ngiring reus nguping wartos yen akan diangkat janten ketua koperasi Sekar Mitra. Ngabadarak dina widang usaha kerajinan. Mugi-mugi we sing sukses Kang nya, ulah aya halangan harunan. Ceuk Nyi Mojang anu katelah Nyi Icah. Ngomongna daria pisan ka eta jajaka. Nu teh lian iwa ti jang dali teh. Icah mah. Kawas nu geus nya wae. Ieu mah leutikane Icah. Itung-itung diajar neangan pangalaman. Da tiasa mah henteu. Ceuk jang dali rada era ngadenge omongan bebenena kitu. Da tadi mah teh nyabit-nyabit kana hal eta. Ih, ari Kang Dali, nah abet kitu, sawios alit-alit oge, sugana kapayuna mah atuh janten ageng. Da abdi oge kapungkur mengalihkan nuju orok alit. Nya muhun atuh da Kang oge alit atuh. Kosok aya-aya wae Icah teh ngabodor. Hes ngabodor Kang, Kang Dali, Aya naon Cah? kadi sing atos-atosnya. Ceuk Nyi Icah bangun anu hariwang. Sok sieun bebeureuhna aya nu ngarebut meureun. Kumaha maksud Icah teh? Nah, kawas anu kasieunan. Sok ipa-ipa ulah kitu pamali. Terang-terangan we da abdi oge atuh. Moal naon terang-terangan mah. Pokona mah asal akang waspada kiat iman sareng laras-larasnya anak abdi. Ceuk Nyi Icah beuki daria bae. Sadengkeun jang dali mah beuki teu ngartieun pop tumanya deui. Keke. Da akang mah teu ngartos atuh Cah. Nah naon atuh dimaksud ku Icah teh? Sok jentrekeun jelaskeun ngarah ka hartos ulah di dingding kelir Sinang Seloka. Iya Kang Dali, abdi oge tos terang. Koperasi Sekar Mitra teh bade kerjasama sareng Abah Oban, pengusaha aseupan anu kasohor. Tah, ari Abah Oban teh apan kagungan putra hiji, meunyeung celak di bentang kaberangan, centil, gumeulis, rada somse, katelahna teh Nyi Artini. Terus? Ih, piraku teh terang teras mah. Terang ti saha atuh? Teras nama akan kedasing atos-atos kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Biasa pameget banyak apanan teu kaup aya nu herang-herang sok babari kaheon kuno demplon. Contona we Kang Acong ge kitu. Sok kabengbat kuno lenjang, kaperet kuno lengkeh, kailus kuno ambucuy, katarik ati ka pentang asma ngadahanna cinta. Makanya nya kitu teh we apa Nyi Artini teh sakitu geuninna. Sakitu geulisna, beuki kaciri we ayeuna mah. Da kabaya rombengna ge geus dipikeun, ganti kuno beuteuh. Kade Kang Dali nya, ulah lali ka abdi piraku. Rek tega ka nemikanya angka salira. Lamun tega ka mun tega teh mah kacida teuing asakan ngaya. Ujug-ujug ngomong kitu we Nyi Icah teh. Tetela kaum dangu ieu awewe nu katelah Icah dina ieu carita. Galak timuru. Kanaon-naon geus loba pikiran nu lain-lain. Ari jang dali ngagik-gik we seuri geus kitu pok karita. Kunaon sari? Ari Icah. Ngamet ka mana bae nyados teh atuh Icah? Non hubunganna atuh Akang jeung Artini. Non hubunganna koperasi jeung Bah Oban. Itu akang. Nama kenarakeun hubunganana kapan? Ayeuna koperasi teh ku ayeuna Bah Oban. Hari Kang Dali apan janten ketuana teh sahanteuna we atuh. Ungal dinten nganjang ka Bah Oban, ungal dinten patepang sareng si Centia Artini.
pantes geus butak-gitak natenya pantes geus juta-juta nate. Belah gue juga ronggeng monyet. Kadinya geningan pikiran Icah teh nya. Nah atuh bet ka mana bae ngemutna teh ulah suka babaku sakaba-kaba cah. Da akang teh lain jama linglung piraku rek babari kapincut kuno kitu. Bohong. Ayeuna geus kitu sate. Dongke mah geurahan. Beki minang patepang, beki wano, beki wani, beki resep, beki geget. Pal weh. Naon pal? Saru teu terang akang teh lali ka abdi. Jadi dia sadar atuh Kang. Sarta abdi ge ngaku yen si Artini teh lebih geulis patan abdi. Boda-boding ayeuna geus geuning. Kerudin becepo oge geuningan. Memang aya sieuran si eta mah. Terus Nuhun, bujang-bujang pamegah. Akan lali kanu geulis mah. Isdi oge seueur nu resep. Tapi kade kan lali kade nya. Ari mah lain singning sieunan ye. Pokoknya mah karunya ke Kang Dali. Bisa jadi korban teu pupuguh. Beli Kang Dali teu uningan mah ye. Apaan bapana teh? Nyegik alias munjung kabegu. atuh Jang Dali ngarenjang. Lantaran omongannya Icah teu beuki ngalantur kanu jauh. Bet asa ka mana bae make der wani nyebutkeun munjung bari jeung can puguh karuhan. Cah. Kah? Nah nyarios kitu gagabah teuing nyarios teh. Kumaha lamun kadaungun ku jenisna ulah kitu. Awon eta teh. Jami mah ulah sok goreng sangka. No sababna sabab goreng sangka teh mata holangna pacengkadan. Omatnya ulah wani-wani lamun teu aya bukti. Ih, ari Kang Dali. Dali mah geus dalu bukti. Naon buktina? Bandungan ku akang. Bah oban teh teh mah sangsara na kabina-bina. Miskin, karudin, kakerenyoso, melana trosa, melangsa teh bandingna. Terus Tapi ayeuna mangga tingali. Bandana teh meunikeun katekanyahoan aya nyeuweuna. Ujug-ujug lebe ngalobaan. Buru beres segala boga, beunghar ngadadak. Apaan tadi lamang dengan geus jadi bandar muning. Ya tukang buah, nangon meri jeung rarea deui. Batan beunghar kalah sagala beak bandana teh. Tapi ayeuna Kang, nang emut ku akang. Pan mata heran piraku atuh. Pada ngajual asupan make bisa meser lemah 10 bata. Pan mata heran tuh. Aki Jusa, Aki Suta, Mang Idik, Mang Ehon, bapana Acong, Mang Kodo. Geus mang tahun-tahun jadi tukang ngasab. Lain kana asupan bae. Malahan makana tolok, nyiru, boboko, telebung, cerangka. Tapi mana hasilnya? Atung-atung aneh ae. Aya pisan unakna. Aki Jusa kalau kabengkung belas nganyam. Tapi bah oban Kang. Karek sabaraha bulan. Geus nyeseup duit ratusan ribu. Geus ngundang bea sabaraha kintal. Malahan ayeuna jadi beunghar. Ngan saukur usaha kana asupan. Cik, di mana lamun lain munjung muja, lain nyegik. Ceuk Nyi Icah. Ngomongna teh meunikeun kaneng trewelang lir kacang ninggang kajan. Bari jeung ngacungkeun cuk kana hareupeun beungeut Jang Dali. Sedengkeun ari Jang Dali mah harita teh ngan saukur gogodeng. Hate leutikna mah Jang Dali ngarasa kaget. Teu nyangka horeng Nyi Icah teh boga sifat anu sakitu ngaresna. Hate jeung pamikiran pinuh ku cucuk rungkang. Nu teu pantas dikedakeun tepikeun ka tai ngora-ngorana. Icah. Ah? Pamikiran serupa kitu can bisa dipake bukti. Omatnya, ulah gagabah. Eta teh bicilakain. Urang teh kudu boga pikiran rangkepan. Gila bandungan pamanggi akang. Nah kumaha kitu Kang? Bah oban teh jalma ulet tekun, kesit, purah usaha kaditu jeung kadieu. Gede sumengetna sarta loba pangalamanana. Teu aya rasa kabosen atawa bosenan. Taya kasieun tidak mengenal lelah cek urang kota teh mah. Tah ayeuna diparengkeun ku Allah pinanggih jeung kabungahan. Lantaran usahana hasil bisa ningkatkeun kahidupan rumah tanggana. Nu kieu teu mustahil. Margi Sabab bah oban teh usaha. Mun kitu mah kajalma anu tara incah-incah acan nya aya pantesna. Sedengkeun pang ari bah oban kusararea oge kanyahoan jalma rajin jeung ahli usaha. Nya pantes we atuh najan rezekina ngadadak ngaburial oge. Geus tepi kana mangsana meureunneun. jantan kumaha? Jadi taya alesan pikeun nuding lain-lain ka bah oban. Angguran maturutan sumangetna. Tuturkeun tata jeung carana nu hade. Tulad sumanget anu teu aya parimna. Ulah nganggap nu lain-lain eta teh pan goreng kasebutna. Di kampung mah memang biasa aya nu senang saeutik disangka nu lain-lain.
Bari jeung embung nalungti kaayaan nusanyana. Ulah kitu Nyai. Teu hade eta teh. Matak naruntageun kakulawargaan, matak pajauh huma cekolot mah. Urang selaku generasi muda kudu boga pikiran nu motekar. Ulah kabeungkeut ku hal-hal anu teu munasabah. Kandali mah pagot teuing nyepeng teori. Ya Kang, lain eta wungkul buktina teh aya di nu sanesna. Naon teh Aci? Wangi mangkukna pun bapak kajeliran ngaranna. Di kebon laja kagungan uah haji aya anu inguy-inguyan. Hari digebah teh horeng begu. Terus diudag, resna teh di bumina Abah Oban. Ah piraku. Bari percanten nuhun henteu sawios. Nya anu penting mah Kang, Kakang sing kiat nahan gogoda awas. Ulah kabemat ku si Artini nya. Jang Dali ngahuleng. Ras inget kana kajadian anu geus kaliwat. Di lembur Cilawu memang kungsi ribut yen aya bagong kejadian. Tapi can aya anu manggihan kalawan pasti. Nah nya an Mbah Oban atawa lain. Karek taksiran jeung sangkaan. Saurang oge teu aya nu wani mastikeun. Kaayaan alam beuki burit bae. Cahaya layung miti surem, lalai pating kalayang menip pasuliwar nyamberan rametuk. Ciang-ciang jeung jangkrik mendereang di sarada, manuk recet ting aracol gadahan neangan sayang. Kandali, katanya Cek Nyi Icah meuni keukeuh. Hatena kawas geus terus rasa. Boga pirasat yen Dali bakal kagoda ku Nyi Artini. Sing percanten atuh Cah. Piraku Kang Dali rek hianat onaman. Apan babarengan jeung Icah teh lain sakiring, geus aya kana taunna boa. Da cacak mun Akang geus masagi mah boga bekal nu cukup. Urang buru-buru we rengsekeun ka Balai Nyungcung. moga-moga we atuh Kang, sing sukses usaha dina koperasinya, sing rajin ngadamel supaya aya hasilna nu mucekil ku abdi didoakeun nya Kang. Cek Nyi Icah gede pangharapan. Mata loba kasieun ge bisi kalingitan ku Jang Dali. Geus burit keringan Cah. Yah, ulah kamalina teuing. Mangga Kang. Terus duana carangkat. Arek mulang ka imah. Anu pareng manggihan ti aya nu wani ngaganggu da geus pada nyaho. Yen Jang Dali teh keur papacangan jeung Nyi Icah. Geus lain Rusiah. Da kolotna oge geus paheut pasini arek ngabjodokeun Jang Dali ka Nyi Icah. Terus duana baralik pakaleng-kaleng. Layut nakeranan ka tenyona teh. Ngan edas ayeuna mah hate Icah teh kawas nu teu teteg. Aya hate goreng ka Jang Dali. Sok sieun kagoda ku Nyi Artini. Ngutang tu bakal minang patepung. Mun Jang Dali geus aktif dina koperasi. Banglu salampahan Jang Dali jeung Nyi Icah anu mulang ka imahna sawang-sawangan. Deun-deun heula sakedeung ayeuna urang pocapkeun kaayaan di imahna Abah Oban. Jangkrik reang patembalan jeung ciang-ciang mapaesan alam wanci saripna harita. Di pelemburan mah keur meujeuhna riweuh ngatur-ngatur sasajen khususna di imah Bah Oban. Bah Oban harta keur aya di goah. Ngijabkeun sasajen anu ditujukeun ka Kersana Prabu ulung-ulung nu ngageugeuh Gunung Asepan. Atuh anu jadi pamuntangan manehna. Hasip menyan ngelun kaluhur ka ambeuna melikeun kasegat nyambuang ka sabudurning eta imah. Malah kata tanggana oge sok tepi kabawa ku angin. Tapi terapuguh-puhuna da ukur kabawa ku angin. Dina kayaan kitu Ambu Yuyun nyayagikeun sangu jeung dengena. Ari sabab geus ngabaku bada magrib da sok dalahar ngariung tiluan. Sarengkeun Nyi Artini keur anteng di kamarna. Disaprak usaha bapana maju jadi resep deui dangdan. Baju alus geus boga, alat kecantikan geus kabeuli deui. Nyapuguh we keur mah bahana memang geulis Nyi Artini teh ngalaka indung. Katurug-turug kasipuh ku alat jeung bisa dangdan. Atuh teu matak heran lamun seug moronyoy picabitaeun. Mangkani Nyi Artini keur meujeuhna rumaja putri. Sedeng-sedengna bijil bulu mayang. Bah Oban sanggis rengse ngijabkeun sasajen. Terus mehna kaluar ti goah geek diuk di tengah imah. Malenyun udud bangun nikmat menikeun kapeureumbeun tah tok Ambu Yuyun harita. Gerak tuang atuh Abah mumpung haneut. Ya ayo juh ngariung. Teh nyalukan heula si Nyai. Ambu Yuyun gerak-gerok nyalukan ka Nyi Artini.
Torojo bidio ti kamar terus ngariung di tengah imah berak dalahar balak kecerakan. Sabari dahar Ambu Yuyun teu oleh ngomong. Abah, besok teh geus mintu deui jeung deui asa goreng lamun lu puntet mah. Kamana atuh anu menang meuli ti aki saji. Eta mah alus besok teh seukeut jeung teu matak cangkeut. Eda mah ulah minang ting dipake. Jeung teu bisa sembarangan makena. Mun lain poe Jumaah mah ulah. Saja teu meunang dipake ku sasaha kudu ku abah sorangan. Nah abah, Nyi Artini nyelang tumanya. Am ngahwap deui. Pokoknya mah eta teh minangka jejer pamageuh pikeun kamajuan usaha urang. Mun usaha hayang langgeng peso raut anu sok dikukusan unggal sareupna omat ulah minang ting make. meuli deui we atuh abah. Pageto ari kadayeuh urang meuli nu alus. Kitu ceuk Bah Oban. Barang rengse nu dalahar. Kadenge anu kaketrok kana panto tepas. Nyi Artini ngojengkang muru panto. Klotrak dibuka ana beres tetela nu datang teh Mang Heru sobatna Bah Oban. Anu mineng diajak paku kumaha mun seug aya kasusah. Aya abah nyai. Aya man, mangga calik. Mangga. Artini mah bus deui atuh meh mah ka tengah imah. Wok bebeja ka bapana yen aya Mang Heru. Bah Oban gancang nepungan paroman marah mae cing-cireneng bunga. Loh ponten ngaganggu abah. Ante. Lugol we buru-buru datang maru. Kayaknya mah abah dekat itu cuy. Nanyakeun urusan kamari training. Kumaha geus beres atawa? Alhamdulillah abah. Aya dina kalancaran. Kuring kamari teh terus badami we jeung Bapak RT. Terus ngulang jalma-jalma nu sakira bisa dibawa badami. Kumpul harta kene abah langsung enggak bentuk koperasi. Ari ketua nah dipercaya ku Jang Dali. Ceuk Mang Heru ngalaporkeun hasil babadamian peuting kamari di imah RT teh. Geuning babari. Kumaha cenah hasilnya euy? Duh, matak nyungbakeun abah. Poe tadi geus ngamitian di Garawe. Malah geus aya anu ngahasilkeun da Aki Jusa jeung Aki Sutama geus barokah bahan ti kamarina. Tah ayeuna maksud kuring teh deuk maheutkeun pasini ka abah. Sangkan usaha ulah tepikeun kagagal da batur geus mimitian di Garawe. Nya make gagal. Buku abah anu butuh. Jang tuwe ini perlukeun pisan. Malahan mah bisi butuh duit mah ayeuna ge dibere. Ngan syaratnya omat hasil pagawean ulah dibikeun ka nu lian. Maksudnya ulah dijual ka nu sejen. Nuhun rek kitu mah abah. Ngan kanggo salajeng nama manggawe hubungan jeung Jang Dali. Da geus cekel ku eta sagarupana ge. Ai kuring mah salaku panasehat nu sawaktu-waktu wungkul diperlukeunana gitu. Gitu oge sarua bae. Pokona mah usaha urang aya dina kamajuan. Ngan abah ge rek amanat. Saca ku mamang kudu dijepikeun ka Jang Dalinya. Nah kumaha kitu abah? Ieu. Mun abah kaparengan keureueuh sarta pihak koperasi aya pangabutuh, pek we hubungan jeung indung budak atawa langsung ka si nyai. Kitu we. Nya, da geus meunang mamagahan. Mang atuh bah. Hatur nuhun ari kitu mah. Mang Heru kacida bungahinana. Lantaran mangsa cekap waktu cukup cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengnah insyaallah enjing bagian anu ka-14. Urang taratas naskah ieu carita dina mangsa tur acara nu sarua. Teh hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun kumarupi perhatosana. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.